A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken yun basuden ludang opo almayitu mayit li arba'i khisalin karena papat perkara lil gusli sawiji karena arah-arah den adusan idalam yatagoyar tatkala ora barobah ya mayit wali taujihihi lan karena menghadap kene ing mayit ilal kiblati maring kiblat walil mali lan karena harta ida dupina tatkala den pendem ya mal ma'ahu sumartane mayit walil mar'ati lan kedawe mayite wong wedon ida dupina tatkala den pendem opo janinuha wiwidungane ya mayit ya mar'ah ma'aha sumartane mar'ah wa amkanat langkongang opo hayatuhu uripne ya mayit uripne ya janin wa amkanat langkongang opo hayatuhu uripne ya janin. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal bade ngajelaskeun yun basul mayitu digali deui kuburan mayit li arba'i khisalin karena opat perkara. Jadi mayit digali deui karena opat perkara. Ngagali mayit anu geus dikubur pikeun dipindahkeun atawa anu sanesna eta haram kajaba dina kaayaan darurat nya. Saperti kumaha kahiji di mana dikuburna hanteu disiraman heula henteu diadusan heula mangka wajib dikali deui pikeun diadusan pikeun disiraman. Di mana dikuburna hanteu disiraman heula mangka wajib dikali deui pikeun disiraman atawa diadusan heula tuluy disolatan. Di mana mayitna acan barobah nya. Tapi lamun tos barobah mah ulah dikali deui sabab ngarempak kahormatan si mayit. Nu kaduana mayit digali deui teh di mana dikuburna hanteu nyanghareup ka kiblat. Janten pas dikubur ya si mayit henteu nyanghareup kiblat. Mangka wajib dikali deui pikeun disanghareukeun ka kiblat. Asal si mayitna acan barobah. Salajengna mayit digali deui teh di mana dikuburna aya harta anu ragrag seperti cincin atau seperti jam tangan ya, mangka wajib dikali deui pikeun nyokot eta barangnya anu dikubur beserta mayit. Salajengna mayit digali deui teh di mana dikuburna mayit ya. Misalkan mayit istri keur kaayaan ngandung atawa reuneuh sarta bayina atawa janin anu dina jero rahimna nya diarepkeun hirup nya. Karena geus genep bulan atawa leuwih ti genep bulan maka wajib digali deui mayitna sarta ieu si bayi anu di jero rahimna dikaluarkeun ku dibedah ku ahli bedah. Tapi lamun
mayitna hanteu diarepkeun hirup nya, maka ulah dikali deui. Nya kitu deui di mana kuburan kakenaan banjir atawa bencana alamnya eta kudu dikali deui mayitna dipindahkeun ka tempat anu aman sapertos kitu. Janten tiasa digali deui mayit teh kusabab opat perkara nyata karena darurat teh. Hiji karena arah-arah bade diadusan, karena dikuburna teu diadusan. Kadua karena mayitna pas dikubur henteu nyang hareup kiblat. Katilu karena aya harta anu dikubur beserta mayitnya seperti jam tangan atawa cincin. Oge kaopatna di mana-mana si awewe dikubur bari kaayaan ngandung kitunya, jeung di kaarep-arep kana hirupna eta si janin, karena si janina usiana geus 6 bulan atawa leuwih ti 6 bulan. Lamun diarepkeun kana hirup deui eta kana hirupna eta si janin mangka wajib digali deui eta mayitna sapertos kitu. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahu a'lam bishawab. Sakumaha disebutkeun dina nadom Sundana, mayit dikubur kudu digali deui sabab opat perkara anjeun sing ngarti. Sabab hanteu diadusan kahijina lamun mayit tacan robah dikuburna. Dua hanteu dikakiblatkeun madepna. Katiluna sarta harta dikuburna. Opat awewe jeung budak dikuburna. Budak dikandung sarta mungkin hirupna. Wallahu a'lam bishawab.